Mang nya pada ngical doma. Nya kamari teh cenah dijual doma teh itu teh duka sabaraha hiji. Mohon. Anu samong cenah wani sabaraha itu teh? Anu samung mah anu kadieu anu dengan. Ta eta Paling ge salawe teh Mang. salawe. Alah, teh atuh urang tanyakeun nya. Mohon sok Ke- teruskeun cobi lah. Sugan ya. Hei, Naon sok ribut. kadieu aya nu rek meuli doma. Aya naon, Mang? Sing tarik ngomong tek teh kadara renge kitu. Aya nu rek meuli doma. Naon nyanyi teh asa sumang. Sing bener aya nyanyi. Astagfirullah. Aya nu rek meuli doma. Nah kunaon? Itu euy, kunaon seuri itu euy? Duka si eta mah duka. Aya nu rek meuli doma itu teh. Oh, paingan seserian sorangan dudanya. Hah, astagfirullah. Pararantos kaedaran gua awewe meureunanya. Lain duda, aya nu rek meuli doma nawar salawe. Duda eta teh. Astaga. Paingan rada seserian sorangan euy. Naon cenah rek naon? La ilaha illallah. Rek meuli doma, cenah rek meuli doma pan di dinya rek ngajual doma nawar salawe. Wah, yang ka awewe da cek aing ge teh salah tina perkiraan. Astagfirullahaladzim. Teh salah tina perkiraan cek aing ieu bangun kaedanan ku awewe seserian sorangan mah. Astagfirullahaladzim. Nyaku mah eta di dinya ya. Ieu teh geus puguh ka dieu teh ya. Rek meuli doma. Heeh. Nawar salawe itu teh geus ngareret kena doma teh. Ieu mah bangga euy. Duda yang ka awewe hayang make pelet ya aja. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Aing dipikir-pikir, tapi lamun diusahakeun mah bisa asa bisa La mah. ilaha illallah ya. Geus seubel mang tara dipake kurang keur naon da anger lah. Teu mujur bejakeun pelet-pelet mah kitulah teu mujur tong make pelet tong make naon. Lain make pelet, lain butuh ka awewe. Aduh aing paur nih seserian gitu euy. Butuh doma ka dia teh. Apal eta ge duda pan kasep-kasep jadi duda nya. Astagfirullahaladzim, kabina-bina teuing aya di dinya nya kunaon. Ya, butuh doma ngan nawar teh salawe dibikeun 3-4. Oh nyer, nya tuh ripuh ka ieu mah euy, kudu aya syarat. Oh nyeus apal nya nanyakeun syaratna naon wae lah gampil aja. Astagfirullahaladzim. Mau nanyakeun syaratna gampil bejakeun lah kudu nama kembang 7 rupa nya bejakeun heula aya arek mah. Hiji eta mani kudu malam Jumaah La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. jam 12 malam kadenya. Astagfirullahaladzim. Di nya jam 12 peuting ngan kade ulah ya tuh aing geuning kitu euy asa paur kade ye jam 12 peuting manina La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. lamun bisa mah 7 sumur. Astagfirullah. 7 sumur. Jadi ya ngan aya nu enteng mangan aya babacaanna peletna gitu aya peletna gitu. Asal daek. La ilaha illallah. Jang. Ayeuna mah tulis ya. Doma teh ditawar salawe gitu. Ditawar salawe heg we tulis bikeun ye kanu kieu ya sok. Da geus kudu dibajakeun 3-4. Bieu ge 3-4. Ngan lamun hayang peletna. Hei, teu meunang nuliskeun pelet mah teu meunang ditulis. Pelet mah teu meunang ditulis. Iya. Kudu apal eta. Lain nuliskeun pelet, nuliskeun harga bisi di dinya kepan teu kadenge. Lah, Nah, ajang ka awewe mah teu meunang ditulis ya. Ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Karunya nya aing jadi kumaha karunya ieu duda aing capek aing la ilaha illallah. Awewe mah make pelet kade memang syaratna kudu aya ulah ditulis. Ya, lain nuliskeun pelet, nuliskeun harga doma nawar 25 dibikeun 3-4 nya kunaon. Kabina-bina teh inget. Jangan ngampura we ning ulah ditulis pelet mah Bang. Kudu diapalkeun ku sorangan, kudu katalar yo. Aya arek mah arek diapalkeun arek. Teu nyamung ieu kumaha? Ya, ayeuna mah da geus moal pi beneran. Moal pi beneran ya pe urang balik antep beh nu kitu mah naon. Naon Nges pukul rek diculiknya. Gua siap yang balik
Karunya awewe kajentek diculik cenah nyaan budak ke karunya we mun teh sorangan. Eta teh nu kitu teh kaedanan ku awewe teh parah begitu teh.